Rongsok. Rongsok saha euy. Mang eta jual rongsok mah. Lamun alus hargana dijual. Ben loba rongsokna biasa nama eueuh. Panji urang mah meulieuna 2000. Lah sia mah murah-murah teuing meuli teh 2000. 3000 kehet baturiran. Sok mang, 3000 mah aing nu ngajual sia nu meuli heuh. Sia mah kalah kitu mang. Ya nu bener sok sabaraha hargana? Heuh 2000 kunyuk. Heeh sok atucup 2000 tah kilo katus. Kabeh gitu sagunduk tuh. Ieu mah paling ge 20.000-an. Geus 30-an we kabeh diekeun duitna. Panggil 10 kilo ieu mah geus Heeh diekeun duitna. 20 we. Heeh diekeun duitna bro. Yo. Sok urang beli rokok lah nya. Ieu beresan. Oh. Dulu gitu. Masih ucapkeun beresan kardus aing kenal gitu. Bisa kenaon kunyuk. Ieu kardus aing diperanan ge cek naon? Cik, kardus sia aku make. Ieu mah meunang meuli teh si Mang dio ken. Mang saha pan ieu bapak aing geus ngumpul-ngumpul kalau ek di bawa ku sia kurang adu pisan. Tadi pun kan eta mah meunang meuli aing teh si Mang ken. Nah teh nyawa naon aing mah. Nah, Si mang saha ieu bapak aing goblok mesti ngamuk geus ya. nang meuli aing mah. Naon ieu teh? Kadenge nama ni gada reng pisan. Urang dia beli rongsok di si Mang nya. Beli rongsok naeun? Aing karek datang ka dieu. Karena aing meuli teh sia ken. Aing mah teh nyaho sak. Wah, ieu mah nyokot rongsok nu maneh. Aing meunang meuli teh sia eta. Sia teh. Aduh, aing. Yang dibangsatkeun sia ku aing. Aing mah teh nyaho sak. Aing mah teh apa? Karena ka dieu apa ieu teh geunan? Nyuk teh tukang rongsok. Wah, sia berarti Ah, sia mah rek nyokot rongsok atur anjing. sia berarti sok nyolongan yang cuk. Ieu mah meunang meuli ken. Ah, sia mah nyolongannya. Aku sia ke berarti nang meuli teh sia. Ih, apa pas aing karek ka dieu ih. Geus bawa ka teh. Oh, bawa ya, bawa. Bawa. Aduh. Ulah, Sok sia enak kumaha tuh? ampun. Wah sekali-kali deui urang ampun. Cuman gini. Kaliburannya sah. Orang bawa ente ka dieu beak rongsok si ucuk. Hah, bingung teh kadon apes pak anjing beli teh si goblok. Su anjing rongsok si Isa. Apes we jeung apes. Aduh, aing capek kudu kurang kuriling mah. Si mah di delah muka lapak ya. Parete peteuy. Parete peteuy. Ah, Sabaran ieu. goceng mah. Goceng. Heeh. Sabaran mang ieu. Goceng. Goceng. Ya atuh ulah goceng teh mang euy. Geus 25 ku urang ya diborong ya beli 10 ah. Ah, ulah teu bisa mang. Geus 5000. Goceng 2000 we atuh, Mang. 2000. Heeh. Atuh eta mah modalna 2000 mah. Lah 2000. Goceng tuh. Geus atuh ka urang mah goceng ya. Ah, heueuh menawar kieu ye. Najis lah. Najis. Goceng aing mah kop. Tau kumaha? Goceng. Goceng naeun. Goceng sapapaan sok tuh aralus tah. Lah 2000. Lah goceng lah tuh salager kieu. Goceng 2. Tuh, aralus keneh tah. Goceng dua, Mang. Eueuh. Kevin, kamu jualan pete? Enggak, ini lagi bagi-bagiin pete. Oh, Sok. Beneran ya, Mang. Beneran, Mang. Nuhun atuh nya. Sok. Nuhun. Bang, nuhun eta tah hiji deui ka dieu. wah, ini baik Ya. banget, Kevin. Aku baik kan? Iya. Kamu habis dari mana? Aku habis dari kebon. Iya. Kangen. Iya, kamu itu beneran bagi-bagi? Ya. Ya udah deh, aku mau pergi dulu ya sama teman-teman. Kamu diam aja di sini. Dadah. Alah, anjing kumaha ieu pete watere. Mati dicacag aing. Alhamdulillah Des. Rezeki mati mana we mah? Heeh, Erek anjir. duit teh anu mere. Lamun di duit anu sabaraha puluh ribuan aing ya. Lumayan nih, Oh, bayar. 20.000 tuh opatinan. Punten ah. Des. Wah, di si kancil ciga nomor li euy marema si kancil alus euy. Anjir, beako get teres ya get. Bisa anagang nama. Pak, Nah aya naon Ken? pete leungit. Lalu kumaha ku nyok tadi di payu sia meureun teh aya nu mareli batur. Teuing mah sabuat tiih. Anu bener. Acil, sing jujur Ken. Tapi aku leungit sia teh Duit aing di budak mana, Ki? pisan bae. Duit ragrak euy. Kira aku buat eueuh duit eueuh sia teh. Iya bantuan si ieu. Tadi teh ka dieu ka ada ya? Ka ada kan? Hah? Des, ka dia. Kumaha? Nah ieu peuteui ciga nu aing ieu si Acil cenah keur kiis cenah barangna leungit cenah. Oh, ieu teh pamasihan teh Acil. Pamasihan ieu teh Ang. Nya. Ti Acil Ang pamasihan. Aing butuh kejujuran sia Acil. Sabenerna peuteui aing kamanakeun sia. Tapi janji nyawanya moal ngambekan. Moal aing moal ngambek. Asal sia jujur. Ban kieu wa caritana aing teh keur nego. Bebeb aing datang. Gengsi aing wa. Geus bagikeun.
Aing teh yang nyaho aing ge lain menang menta peuteui. Nu penting wah aing kembali. Da eueuh duit nage. Keun wae eueuh duit make head aing kebeneran mau pesok aing keur teh sia. Ulah. Sok sia. Pilih mana? Ulah. Yang nyaho aing mah bukan sama duit aing kumpul. Ada kan pete aing kuat. Jis tuh. Aduh aing. Lalu mana ya imah mau opiknya? Jangan dah. Dah, narus dah. Ah, pada tuh maros. Kumaha? Ai dupi bumina mau opik di paling mananya? Oh, kopi ku nyandung. Mohon, paling mananya? Nah, eta begini. Kopi luhur. Yuk, ayak gitu, ah. Kopi be. Kuningan itu. Oh, mohon atuh, hatur nuhun. Sampai. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya tamu. Di paling mana, ah? Abi ti palihan kawari teh, bade ka opik manawi aya. Opikna. Opik. Kalau artinya cuma sauran heula sekedap. Antos sana bade kalebet enggak? Mohon, di dia bae. Oh, ya sekedapnya, ah. Mohon, Pak. Bapak sia. Bapak sia. Kenapa tuh, Neng? Gerewak-gerewak wae. Aya tamu tuh. Nu ngageroan. Kamu saha? Teu ieu laki dah. Hah? Laki. Lain lagi euy. Cenah boga hutang kitu. Temu kan sih. Nah, tuh, Neng. Li. Kita hari cenah. Nah, ini. Ada boga hutang kitu mah. Lah. Opik. Emang Opik? Alhamdulillah. Oh, cari. Atuh segalanya di kantor heula. Mohon, ada. Bari ngocai, Neng. Mun ah. Di mana ya? Abi di Kawali, Opik. Kawali, mohon. Mana bean aya peryogi naon sugan? Peryogi teh ka kopi teh. Heeh. Ieu teh Pak Opik, tadi teh abi teh jauh-jauh teh Kawali, pada nyuhunkeun jampe. Jampe naon? Pak Opik itu nyandung gitu tah jadi akur si istri teh. Tapi ya gaduh kabogoh teh 3. Yang alakur kabeh kumaha ya Opik? Cicis. Mangsa nih. Oh. Tuan sagedeng. Mau persyaratan anak sisinya. Siap. Aduh. Ya, cicing lain uang di paransahan jadi buka awewe teh 3. 3 Opik. Jeung parada pada ke teh imahna teh nya. Betul. Wayak nana abi teh kan kadu sakieu-kieuna tah. Opik. Oh, siap. Siap. Uang di ieu nya. Silakan. Kayang anu di kiduan di kalang wetan di pulang. Coba nang sana. Pak. Tah, ayeuna mah jang geus beres. Ayeuna mah sok cobaan ku ujang mulang, ayeuna mah geura mulang enjung. Cobaan isu. Akurkeun nu awewe anu 3 teh akurkeun ku ujang. Nya hijikeun gitu. Tah, engke kumaha reaksina? Balik deui ka dieu. Tah, balik ieu jang ya. Kan itu aya panto nu ujang teh malik ka wetan hijinya. Da kaciri ya, kuapal kaciri ti dia ya. Kasawan lah gitu. Nah, eta panto nu kawetan, aduh eta teh lalawateun pisan eta teh. Bebeujeuh sabisa-bisa eta panto pindahkeun ka kaler. Aduh. Kalah kadi ditang ruang imah itu ieu mah. Oh, atuh umur kitu mah. Abi bade ulang we nya. Jung sing eta Jung. Oh, ulang we nya. Sing acar heuh. Jung aku Jung. Aing ieu ngajual cai. Kagelas oge cai herang ieu sabaraha.